Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ayeuna urang sadayana masih tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jalma Kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 65 nanya pamiarsa. Para wargi sadayana sanggeus anjog kahareupeun imahna Bah Samiri. Harita Jang Aris rutret kalima urang santrina. Ari anu direretna timbang arunggeuk. Kojengkang geus kitu mah Jang Aris miheulaan ngalengkah nuju ka tepas imah. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Jang Aris uluk salam dibarengan ku keketrok kana panto. Sedengkeun ari Bah Samiri anu harita masih kene dariuk di patengahan jeung anu jadi pamajikanana. Puara pisan caruring hakna mangsa ngadenge eta sorat teh. Jang Aris batan langsung nembalan anu uluk salam mah. Bah Samiri malah hari weus-weus neuteub pamajikanana geus apal pisan kana sorana sigana mah. Jang Aris mustahil meureun abahna. Heueuh deuleu eta mah sorana Jang. Assalamualaikum Bah. Punten. Sameme Bah Samiri rek nyarita deui kadenge deui anu uluk salam ti tepas imah. Waalaikumsalam. Antuk nama Bah Samiri nyelengkeung nembalan. Kituna teh bari gura-giru cengkat sarta gancang ngojengkang muruh ka panto imah hareup. Sok sanajan bari jeung katembongna rada kurang kerung, tapi gura-giru bae pamajikan Bah Samiri oge nuturkeun salakina. Barang berai panto dibuka. Paroman Bah Samiri nepi ka puhara pisan marah maina. Mangsa ditepas imah nempo aya Jang Aris anu keur ngabadegah. Jang Aris, duh, Jang. Siga kolot ka anakna anu geus puluhan tahun teu panggih, langsung bae derog-dog gabrug. Bah Samiri ngarontok ngagabrug ngarangkul ka Jang Aris. Jang Aris tibang bisa ngusapan tonggong eta aki-aki mangsa dirangkul sa model kitu teh. Ari pamajikan Bah Samiri anu harita masih kene ngajengjen dina lawang panto. Sapasang panona teureun-eureun nelek-nelek keuretan jajaka gandang anu harita keur silih rangkul jeung salakina. Nyai deui geus nini oge. Yo manehna? Tah, ieu teh Jang Aris teh adeuleu. Ieu tah jelemana. Ceuk Bah Samiri deui. Kituna teh bari ngareret kanu jadi pamajikanana. Mangsa geus ngalepaskeun rangkulanana tina badan Jang Aris. Aduh. Asa kagunturan madu. Kaurugan menyan putih mama sujang kasep menak jinggo. Kojengkang derog-dog gabrug. Sanggeus yakin eta jajaka teh tayalian Jang Aris ngan gabrug we. Pamajikan Bah Samiri oge ngarangkul ka Jang Aris nepi ka ceurikna. Cimata kabagjaan pating karaclak maseuhan pipi peotna pamajikan Bah Samiri. Dina mangsa pamajikanana keur silih rangkul keneh jeung Jang Aris. Ret Bah Samiri mah ngareret ka Jang Atman jeung kanu sejena. 5 urang santri gura-giru larengkuh jeung pating solongkrong ngajak sasalaman ka Bah Samiri. Kalayan bahasa awak anu katembongna rengkuh mihormat salaku ka saluhureun. Ke dupi ieu teh sadayana masih kene saderek Jang Aris atanapi sanes ieu teh. Ceuk Bah Samiri tumanya. Mangsa nempo Jang Aris geus resot rangkulan tinu jadi pamajikanana. Rerenca
hayu atuh dilebet nyariosna Kasep. Da aki-aki eta mah teh pisan tata kramana. Tamu ngadon diantep kena rangtung kitu, hayu kalebet Sujang. Pamajikan Mbah Samiri gancang motong omongan Jang Aris. Ai. Poho hilap alias duh aing teh geus kolot mah kieu tah. Nyanya hayu atuh kalebet lah Sujang, kalebet di jero ngobrolna ngarang naon, hayu kalebet Sujang. Mbah Samiri siga nu semu era mangsa pamajikanna ngomong kitu teh. Asa kagugu tayong nama Jang Aris jeung 5 urang santrina meh nepi ka pating serenge. Sanggeus 5 santri sasalaman ka pamajikan Mbah Samiri. Bus sararea arasup ka jero imah. Sarta nu saterusna mah gugek dariuk di patengahan imah. Iwal pamajikan Mbah Samiri anu teu langsung milu diuk teh. Malah gura-giru ngoloyor heula ka rohangan dapur. Bagja pisan pikeun abah mah Kasep. Hidup keresa rumpakeun ka dieu. Bagja Sujang. Abah teh geus nyarita wae ka indung barudak. Rek datang ka kawinan si Sujang. Mbah Samiri neuteuk Jang Aris kalayan nyambungkeun paroman anu kebek ku rasa kabunga. Kapanan parantos Jang Jibah. Abi teh bade amengan teh ka abah. Nya hatur nuhun pisan we Kasep menak soleh jingo. Ai muhun hilap deui. Ieu teh rek malik deui tumanya. Dupi ieu teh masih kene wargi si Sujang anu limaan. Mbah Samiri rutret ka Jang Aris jeung ka 5 urang santri. Ieu mah rencangan masantren Mbah. Nanging upami dicukruk mah sadayana oge masih kene katalian baraya ieu teh Bah. Ulo jantan ieu teh masih kene murid-muridna pangarsa Ki Tirta sareng Ki Praja Sujang. Sumuhun leres pisan Bah. Rada kurang kerung Jang Atman jeung anu sejena. Mangsa Mbah Samiri apaleun ka Ki Tirta jeung ka Ki Praja salaku guruna teh. Masya Allah. Bagja temen abah mah bisa kasumpingan ku jalmi-jalmi nu saroleh nu sarakti batan sakieu. Bagja Sujang Kasep. Teu kada sasauran kitu Bah. Sami we abdi sadayana oge terlalu putina kalepatan. Muhun Bah, abdi oge sami sadayana terlalu putina kalepatan Bah. Jang Atman jeung nu sejena langsung arunggut-unggutan mangsa Jang Aris ngomong kitu teh. Atra pisan dina sorot mata Mbah Samiri. Siga anu beuki reueus ka Jang Aris teh teu waleh handap asor. Jauh pisan tina kecap adigung adiguna asa aing uyah kidul. Keur kitu torojol pamajikan Mbah Samiri norojol bari nananggeui baki. Sok ditunda di tengah-tengah eta riungan. Hapunten Kasep nya hapunten pisan. Mung sakieu we ayana ngan ukur aya kulup jagong we lalawuhna mah. Pamasihan teh si Nyai eta oge nembe pisan marulina teh sanak incu Sujang. Sawios mah sakieu oge cekap. Teu kada ngarepot ku anjeun mah wios mah. Muhun dupi ieu teh masih kene wargi si Sujang anu limaan. Pamajikan Mbah Samiri rutret ka 6 urang semana. Babaturan mas santrena Jang Aris eta teh eta mana. Tapi cenah mah kabeh oge masih kene katalian baraya cenah mana. Mbah Samiri gancang mang nembalankeun. Sumuhun mah nepangkeun wasta abdi mah dira. Abdi Omar mah tah abdi nu Kasep nu ganteng nu kalem tepian mah. 3 urang santri patutur-tutur ngawanohkeun diri. Jang Omar jeung Jang Atman mah pangpandeurina ngawanohkeun dirina teh. Kutan teh kitu. Keke dupiti Jatilindu wayah kumaha mariosna Sujang. Tadi sarengsena depan asar mah. Sarengsena asar. Nepi ka ngajenghok pamajikan Mbah Samiri mangsa ngadengi jawaban ti Jang Aris anu samodel kitu teh. Da dirina oge geus nyaho atuh
yen jarak ti jati linduh ka lemburna nya lembur mayak pak teh pan puara pisan jauhna. Da lain jalma samanea atuh sarnyi muridna Ki Praja jeung Ki Tirta mah lumampana oge teh sarua jeung ilaharna jalma ari Jang Aris sabalad-baladna mah deuleu indungna. Celengkeungna Bah Samiri, ai nya poho dupi eta nyaranak naon Sujang mun rebok kitu. Pamajikan Bah Samiri neuteup tilu jingjingan anu dibawa ku tilu urang santri. Ieu teh oleh-oleh tipun biang ieu teh mah wajib tah ieu cuhcur sareng kue saroja ieu teh mah tah hapunten pisan we mah mung dembe ngadamel nu kararitu we di rorompok teh olahan sarupi daging mah teu acan didamel dari didamel ti ayeuna mah bilih kabujeng haseum jeung bulukan mah teu kungsi dititah. Sanggeusna Jang Aris ngomong kitu teh gancang bae tilu urang santri masrahkeun barang bawaanana kanu boga imah. Masya Allah padahal mah tekadah bari cacandakan sagarupa tuh Sujang. Mamah ku kasumpinganna oge parantos kalintang bingahna eta teh Sujang menir ngaririweuh kieu atuh. Mun leres pisan Jang Aris si mamah pok deui kabah teh palae tepang cenah sareng Jang Aris anu kasep anu ganteng anu kalem teh cenah Sujang. Wangkongan antara Jang Aris jeung Bah Samiri katut anu jadi pamajikanana lumangsung puhara pisan uplekna. Ari santri anu limaan mah jarang nyarita payuhna mah rada karagokeun keneh da bubuhan karek panggih harita jeung nu jadi pribumina teh. Atuh tina paroman pamajikan Bah Samiri siga anu resep tur langsung kata aji ku nempos sikapna Jang Aris teh. Sabab tetela Jang Aris mah jelemana estuning pikaresepeun sarta teu waleh handap asor jauh pisan tina kecap sombong. Wangkongan kapaksa kudu ditunda heula mangsa ti kajauhan kadenge nihtirna sora kohkol anu ditakol disusul ku sora bedug minangka bewara yen harita wanci geus manjing waktu magrib. Sanggeus warudu heula sararea langsung salat berjamaah di tengah imah. Sok wae ku Abah kapanan Abah mah nu pangsepuh Abah ceuk Jang Aris mangsa Bah Samiri nunjuk dirina pikeun ngimaman. Sok sanajan asal nama embungeun ngimaman tapi ari sanggeusna terus-terusan pada mamaksa mah antukna Bah Samiri oge ngelehan. Cong sararea ngadageun salat magrib 3 rakaat kalayan katembongna siga anu harusu pisan. Sareng sena sarolat sanggeusna wiridan heula sakedeung siga ilaharna Bah Samiri gura-giru amitan. Pajar teh rek ngabejan heula anak-anakna pangpangna pisan mah rek ngabejan minantuna anu cenah mah hayangeun amprok pisan jeung Jang Aris. Teu lila heuleut saperapat jam oge Bah Samiri geus ngurunyung deui bari dituturkeun ku anak jeung minantuna anu lalaki. Ari pamajikanana mah kabeh oge kadinya teh rek bada Isa cenah da ngadaraguan heula barudakna anu keur ngaraji keneh. Teu sangki Jang Aris geuning meuni anom keneh kieu Jang Aris teh. Minantuna Bah Samiri siga nu hese rek percaya sabab tetela jajaka anu geus kawentar ku kalinuhungan elmuna teh geuningan masih keneh jajaka ngora. Tah ari Gusti parantos ngeresakeun mah pantar budak keneh oge geus linuhung ku elmuna deuleu Sujang. Eleh abah oge dina abah mah dina sagarupana oge rek dina widang kajaten pon kitu deui dina perkara kalakuan. Eleh pokona mah abah ku Jang Aris mah Sujang. Bah Samiri rutret ka anak minantuna. Saur abdi oge teu kenging sasauran kitu Bah. Jalmi mah sami bae sadayana oge gubrag ka alam dunia disarengan ku kakirangan sareng kawatesanana Bah.
ngahaja kugus dikitukeun supados kersa silih rojong terus silih lengkepan sareng nu sanesna. Jalmi anu luhung dina widang kanuragan oge teu acan tangtos tiasaeun ngadamel raksukan kangge nutupan oratna mabah. Teu acan tangtos deui tiasaeun ngawangun bumi sapertos ahlina. Janten intina mah sadayana jalmi mah silih priyogikeun sareng anu sanesna bah. Jang Aris mah siga nembungeun pisan dipuja-dipuji ku batur teh. Atuh sararea unggut-unggutan kalayan kabeh oge pada nembongkeun kareueus dina paroman beungeutna. Geus kitu mah wangkongan lumangsung deui kalayan para pisan uplekna. Jang Aris jeung 5 urang santri pada nalek pada nanya ngeunaan ka sang tukangna. Kalayan sabar kabeh oge ngajawab kana sakur pananya. Kalayan anu tangtuna oge ari anu sakira-kira kudu dirusiahkeun mah teu bisa dicaritakeun ka unggal jelema. Teu lila tisanggeusna manjing waktu isya brul ka imah Bah Samiri harita pating kurunyung deui 3 awewe anu ditaluturkeun ku anak-anakna. Siga nu baru ngaheun pisan kabeh oge mangsa bisa paamprok jongok jeung Jang Aris teh. Pangpang nama pikeun anu salila ieu karek ngadenge bejana wungkul. Urang ngaliwat we atunya ari bade ngawengi di dieu mah ujang. Cek anak Bah Samiri nu awewe. Nya bener ngaliwat wae. Akang rek balik heula nya. Rek mawa hayam heula. Urang ngodok we ti kandang. Tapi ti kandang nu sawe lah, nu penting aya hayamnya urang ngaliwat. Budak Bah Samiri nu panggedena mah langsung bae nya tujuan. Abi oge bade ngabantuan heula waluh sieum atunya sareng bawang daunna. Di abi oge seueur tomat nama. Bias nama wios we ti abinya raos bias anyar, lumayan pangirim ti Cianjur. Budak jeung minantu Bah Samiri anu sejenna pipilueun pating celengkeung. Ari Jang Aris jeung 5 urang santri mah timbang silih reret we mangsa nempo kitu teh. Sanggeus marulang heula sakedeung. Antukna mah minantu Bah Samiri pating kurunyung deui. Sarta kabeh oge rebo ngajaringjing mawa bahan pilewetkeun. Ngahaja di buruan imah ngaliwatna teh. Dari di dapur mah hagunangan ukur aya hiji. Eta oge keur diparake marasak daging hayam jeung ngurus pisambeleun sarta lalabna ku pamajikan Bah Samiri anu dibantuan ku anak jeung minantuna nu awewe. 2 kastrol gede ngaliwatna oge da bubuhan jelemana loba pisan. Sajeroni ngarurus liwet wangkongan mah taya pegatna. Galecok sagala dicaritakeun. Awor jeung pating jerewetna sora barudak anu silih udag murilingan durukan. Kalayan katempona siga anu baru ngapisan. Sanggeus rada lila liwet jeung itu ieuna arasa brak sararea dalahar balake cerakan. Di buruan daharna oge liwetna diamparan ku daun cau anu rarubak. Nepi kararwog kabeh oge dalaharna teh. Leuwih nikmat meureun ari dahar ngariung kitu mah. Komo ninggang di Jang Atman mah leutik-leutik oge ari huapna mah meh-mehan ngelehkeun huap kolot. Mindeng pating cileuketeuk sararea oge nempo kitu mah. Tayohna mah asa kagugu sakaligus ngarasa bungah alatan asa ditarimakeun pisan. Ngap ieu teh euy, aduh, beuteung beuki burayut ieu teh. Jang Atman tatanggahan bari ngusapan beuteungna anu karasa seubeuh. Atuh mun dikabina-bina teuing kana dahar teh maneh maman. Calangkeungna Jang Yayat. Kumaha deui atuh da ngeunah Kang Yayat. Nepi ka pating cileuketeuk sarta pating barakatak deui sararea oge. Mangsa ngadenge panembal Jang Atman anu samodel kitu mah. Kaayaan di buruan imah Bah Samiri dina peuting harita estuning haneuteun pisan. Sarta sararea oge nembongkeun paroman anu sarua bungahna. Sanggeusna rengse dalahar sararea arasup deui ka jero imah. Melang pajar teh barudak bisi asup angin lila teuing caricing di luar mah. Geus we atunya mareuting di dieu sujang kasep. Calangkeungna pamajikan Bah Samiri mangsa geus ngariung deui di patengahan. Kituna teh bari rutret ka anak minantuna.
langsung sapuk kabeh oge siga nu pohara pisan satujuna. Tapi lain deui ari pikeun Jang Aris mah katampona teh malah siga nu rada bingung. Kunaon Jang Aris siga nu bingung kitu geuning, tanya Bah Samiri anu tayohna mah geus bisaeun neguh kana paroman Jang Aris dina mangsa harita. Kabeh paneuteup jadi museur ka Jang Aris. Hapunten pisan ieu teh Bah, sanes abdi teu ngaraos bingah tiasa mondok sagebrug sareng nu araya di dieu ieu teh Bah, nanging bade waleh we abdi teh ari salaresna mah rehna abdi maksakeun angkat tebih-tebih, lamun ceuk paripaosna mah belaan jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang dongkap ka lembur ieu teh salaresna mah maksakeun margi aya bahaya anu nuju ngancam kaselamatan abah ieu teh Bah. Temal Jang Aris kalayan pohara pisan dariana. Bahaya kumaha maksana Jang Aris? Anak Bah Samiri anu lalaki siga nu ruas. Ieu teh aya nu bade mateni atawa deleka ka Bah Samiri. Kumargi kitu saena mah sadayana geura marulih we candak deui si emak supados aman. Nepi ka pating rarenjag sararea oge mangsa ngadenge caritan Jang Aris anu samodel kitu mah. Kasup Jang Atman jeung urang opat santri anu samemehna can nampa beja ti Jang Aris. Saha nu bade deleka ka si abah teh Jang Aris? Tetep minantu Bah Samiri estuning pinuh ku kapanasaran. Batan langsung nembalan mah Jang Aris ka tembongna malah siga nu bingung. Sigana mah teu manggih cara anu alus pikeun ngajawabna. Geus ayeuna mah teu kudu loba tatanya euy. Gancang be geura baralik bawa indung maneh. Abah mah geus percaya pisan ka Jang Aris teh. Geus pasti perkara ieu teh aya sangkut pautna jeung si Akas teh tadi beurang. Jung geura baralik ayeuna mah. Bah Samiri rutret ka anak minantu jeung incuna. Kumaha atuh? Nya kumaha Bah? Gancang baralik. Bawa indung maneh deuleu jung gancang baralik. Bah Samiri gancang nyentak mangsa anak numpang gedena rek nyarita deui teh. Taya anu wani ngabantah kabeh oge ka Bah Samiri mah. Sok sanajan bari jeung loba kasieun jeung kahariwang. Antuk nama anak incu katut minantu Bah Samiri ngagarugu. Arindit ninggalkeun eta imah bari moal barudak jeung pamajikan Bah Samiri. Ti pihak Pak Akas meunannya anu bade nyelakakeun ka abah teh sujang, tanya Bah Samiri sanggeusna anak minantu katut pamajikanna areuweuh di imahna. Cik cobi aya masalah naon antawis abah sareng pacamat teh Pak? Ceuk Jang Aris malah malik tumanya. Atuh teu dingkekeun deui barabat wae. Bah Samiri nyaritakeun perkara datangna utusan Pak Akas tadi beurang anu ditolak ku dirina. Mangsa menta mangheureyankeun pamilon anu jadi saingan di nararaga pamilihan bupati nu bakal datang. Nepi ka pating larenjag sararea oge mangsa ngaregepkeun kana sakur omongan Bah Samiri nu model kitu teh. Astagfirullahalazim, aya ku kitu-kitu teuing nya jalmi teh Bah. Nya kamungkinan ti pihak Pak Akas upami kitu mah anu bade deleka nyelakakeun ka abah teh Bah. Cek Jang Aris nepi ka gogod. Ari Kakang kenging wartos ti saha bade aya jalmi anu nyelakakeun ka abah teh Kang? Jang Pia neuteup Jang Aris. Lah ayeuna mah teu kudu loba tatanya perkara eta mah yan. Ieu mah teu balik pisan Kang. Ieu mah kudu dibejakeun ka. Jang Omar gancang nepak pingping Jang Atman mangsa rek kacaletot pisan omongan. Bah Samiri rada kurang kerung nempok kitu teh nepi ka teu kungsi kedal pananya. Tapi teu kungsi kedal pananya. Ayeuna mah kedah saenggalna mager ibu mi Bah. Margi sakedap deui oge tereh lebet ka tengah wengi ieu teh Bah. Ceuk Jang Aris bari neuteub ka Bah Samiri. Bah Samiri gancang unggul. Ari Atman kedah kumaha ieu Kakang?
celengkeungna Jang Atman siga nu bingung tayohna ari perkara nu kitu mah manehna tacan nyangking elmuna ulah bingung-bingung man ngadu awe ayeuna mah Jang Atman rutret Jang Aris rutret ka 5 urang santri 5 urang santri timbang arunggeuk atuh reup geus kitu mah Jang Aris jeung Mbah Samiri meureumkeun panona 5 urang santri oge gancang nurutan nalika keur kitu uluh waktosna kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.